Alkisah baheula di kaler kota Garut aya hiji desa subur. Wargana loba nu jadi patani tapi tetep hirupna miskin. Ieu lantaran aya tengkulak beunghar nu rakus. Ngaranna Nyi Endit. Lamun usum panen, Nyi Endit maksa patani ngajual ka Nyi Endit ku harga murah. Ari engke parena dijual deui ku harga mahal ku Nyi Endit. Warga henteu boga pilihan sabab disingsieunan ku pangawalanana. Sanajan beunghar, Nyi Endit henteu welas kanu kasusah. Nyi, tulung anak abdi gering acan tuang ti kamari mugi kersa maparin sakedik pitulung. Heuh lancang ieu harta abdi sorangan moal dibikeun ka anjeun, geus Indit mangawal usir anjeunna. Nyi Endit leuwih resep ngadamel pesta mewah. Warga dipaksa mayar pajak padahal maranehna keur kalaparan. Tungtungna warga ngadoa ka Gusti. Dina hiji poe nalika pesta gede, datang saurang kolot miskin minta katuangan ka Nyi Endit. Nyi, punten, abdi teh lapar. Mugi maparin sakedik kue katuangan. Ieu katuangan pantasna keur anjeun. Sababaraha poe saterusna muncuhul tongkat misterius di hareupeun imah Nyi Endit. Warga henteu bisa nyabut. Nepi ka kolot miskin eta datang deui. Anjeunna gampang nyabut eta tongkat. Tuluy kaluar cai anu deui. Cai ngocor nepi ka jadi banjir. Warga gancang mungsi. Tapi Nyi Endit henteu hayang ninggalkeun emasna. Nalika hayang kabur bari mawa peti emas. Anjeunna kabawa ku galombang cai gede ulurna. Di harita tempat eta robah jadi situ Bagendit.